naon dinya? Karena ke babaturan bae kan Namanya? Mana? Itu motor tuh? alus motor nanti Sok. deui Bisa butuh motor ke saya dikeluarkan. ngan dijual Lagi jual ya. Motor halus. Kalau orang balik. balikeun lah tah me tinggalan batur Orang sisikeun heula nya. ya Sekalinya butuh motor masuk saya malah geus loba motorna lah. sok wani lah 500 malah Oh, ulah 500 ting atuh. tapi iya lengkap ya Lengkap. Yang sebelah. untuk ibu tiri henteu Itu sebelah ya mah. oh sebelahan Sebelahan. Sok, teu bisa ieu na Gampil ke saya diajar di pangajarkeun sekalian ayeuna nya diajarkan sok ieun teu ompong motor teu ompong teu lah sok putih sebelah mana ieu na aya gigian aya na moal bayarna lah atuh bayar namanya eta we transfer wae nya kan urang teh bisa teu bisa kana motor tuh ieu nomorna oh nya ya isi bayakeun ka dinya 52 kayak isi bayakeun ka dinya oh nya siap nomor rekeningna nya geus sok bisa diajar mah saya diajarkeun bisa pangajarkeun heula sakedeung nya sok sakedeung kudu langsung bisa soalnya saya lari dulu ieu teh naon ieu teh nah ieu teh kunci kontak lain kunci kolotok ieu teh lain kunci gemok lah ya lain kunci kontak itu ka dieu biasa tadi ya sok ka kiri ka tengah ka kanan itu ke kiri oh ka kiri gitu ya ke kiri itu ka dieu oh ka kanan atuh kieu mah terus mah ieu starter pijit rem eta copotkeun rem copotkeun betot oh siripnya kumaha ieu tah geus kitu pareum nih alah kuatin bener euy sok oh kudu di starter sok tuh alah geuning butut ieu motor halus itu kudu salah meureun ayo salah heula lah tadi mah lancar nya kalau lagi can ieu ka can panas oh can panas ya mah jadi panas lagi ke sini ieu teh ya teh tah urang teh kumaha pertamana ieu terus lama kitu pajukeun heula ku urang gas udah kieu sok naik atuh oh iya bari naiknya nah lu teh diajar motor kakak dituyun terus kumaha geus kieu sok gas lalawanan lawanan gitu oh geuning kieu hese gini teh kumaha atuh leuleus kan siga naik sepeda gitu oh gasna lalawanan lawan tuh gitu gitu sok lu modar deh so kudu disalahan di butut motor deui mah euy alus ieu mah kieu ieu nyelahna 700 lah aing mah tuh lah sisi lah aya motor tuh tah ieu teh akina teh lemah geus kolot akina tuh disalah mah langsung cek pur disalah wae nya gitu aki mah teh ngacas we nya aki mah ngacas jadi bisa pol deui geus lemah akina geus lemahnya puluhan tahun tapi aman motor ieu aman sok benar jawab siap ke kanan no kanan siap aduh salah ieu teh mana teh motor teh balik mah motor teh ha itu kumaha gitu aya nabrak aing ya ku aing dirampas motor mah dirampas ku aing motorna aya tina ulina tuh nurutkeun hukum adat ieu teh motor mau nabrak teh dipsokot ulah sembarangan atuh ya lamun di irian mah nabrak ieu nya naon teh babi digantian komo jelema ieu mah aya undang-undang naon ieu mah hukum adat ieu mah oh kumaha ada kumaha tuh ieu lain ku aing dibayar ini dibawa ku aing motorna kieu mah ini mau ka ditu lah mana tuh komicong atuh lah wah ini hasil mana tuh jual motor tuh ini bilang dia bere lah komicong saya mau sih dijual bilang maling sabaraha jadi sabaraha 3 juta saya jual dia bilang aya komicong aman si Mangunus ngaman tadi teh keur diajar oh kan atuh nah tadi ieu keun atuh si nabrak empat sorangan ngebut hai kunaon ya cek aing ge bener aing ngomong bieu orang rasa sembarangan wae atuh dinya atuh tuh hati-hati oh gitu hati-hati di mana mah saha nu nabrak mah
Anak dua bukan. Dulu. Nu opat bukna. Nya nu Oh, heeh. Oh, si eta. Si Haji juga nama. Lah adina sinang kenyat. Heeh, meureun. Deui sinangnya fotoin. Lain. Iya. Eta teh keluarga Edi ngepet. Nah, Di dikasieun di dinya mah. Oh, sembarangan nih. Aing tenang aing nu ngomong. Kudu dinya yeuh. Iya. Iya. Komandan Ngipri. Kalau ngumpul sih kan nantuk punya. Di mangku bumi di Kalau gak aja Gaba anjing si eta mah. Nu haji-haji genut ya. Oh, bener. Untung di dinya dibikeun. Wah. Jadi kumaha teh ayeuna? Kela atuh aing. Bingung ke si eta mah tapi da geus di luar koroyong. Aya wong teh, aya wong. Ayo atuh ya. Ayo. Ayo. Ayo lah. Oh iya, udah we Pak di. Ya banyak kok iya banyak. Bener kan. Oh iya motornya iya ditahan iya. Oh berarti iya mana nya? Empo. Ai ketabrak di mana? Jadi Di dieu nya. rompong lekon pun. Iya, sini. Iya, Gar. Para rubuh. Pokoknya aing motor benang, duit menang jeung aing tenang. Ah gitu bener Tenang. Kurang akalan. Kurang akalan. Sing-sieunan si eta mah da lamun dising-sieunan langsung kiih. Modok. Kadang-kadang jadi beuteung. Ku aing tenang kapal urang mah ieu na kelemahanana. Sampai orang dia motor orang keneh anger. Engke ku aing di biasa dramatisir. Tenang. Soalnya sih leungit motor aing. Moal kalau aing teh hareup. Assalamualaikum. Salam, ya naon da reubat kieu? Wah, biasa euy. Iya eta teh motor teh kagungan. Aing menang ngajabal nabrak urang. Saya wah. Oh, nya kela kumaha ieu teh urusanana. Oh iya. Jeung hukum adat namanya. Lagi sama? Kalau ulah salaman segala. Oh lu sama. Kita kumaha? Tenang. Potong ke? Santai. Sok. Ya itu. Wah, Jahit. wah jauh keneh kana peujit atuh eta mah. Hah? Orang tertarik. Iya berangan ada. Itu udah pakai kacamata atuh salah. Ai Jadi panon. aspalna teu naon aspalna? Teu asma iya ulang tinggal itu. Oh. Gitu. Ini tadi masa sih gak dibuat-buat. Iya mah spidol. Spidol, Jahit. Wah digaya-gaya spidol. Bener euy. Kumaha tuh? Saya masuk. Mah urusanana teh. Bah urusin bah tah. Kela kieu euy, bieu teh saya teh nempo motor. Tah motor eta teh hasil begal. Nah, itu. Eta motor di dinya kan? Berarti enggak termasuk motor RT eta asupna. Soalnya dirampas. Kalau ya wong ngajabal kok. Nya padu di aku. Tah motor eta teh nabrak nepi ka maot. Jelema maot. Nah, itu. Ayeuna teh keur ditangan ku polisi, motor ieu teh nomorna bisa my god. Misalkan motor, Iya. tergandeng lah iya duit teh. Wah, sih kan orang urusannya polisi atau gimana tuh? Ah, gampil ke mah aji. Ya. Bener. Sabar aja sabar. Wah, 3 juta ya benar nih. Terus bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah. Tuh. Wah, lumayan kan mulai helikopter mah weh. lumayan. Nah, ini 50.000 satu fix mah. Ya, 50.000. Aing bisa diteluh anjing kena. Anjing, oh iya. Ngantur lu ieu nah. Organ mau Ye. Aing teh si anjing jelema awan loh. Aing orang maunya. geus aman lah.